Jadi teh geuning juga barudak. Di panai orang mah orang leuweung dut. Ai bibi mana pan orang dia meureun orang lembur gede. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Duh, Cin. Aing ngekarekeun ya turun ka lembur gede ke ya. Lamun lain yang si sadut aing da kaream Cin itu. Subuh orang biasa cing cuma di gunung atau enak turun ke dia asal ada begahnya. Heeh. Cin aing mana apa teh mah ngomong si sadut nu mana? Kan itu tuh nu deket tangga kalapa teh teh belah hareup teh mah si sadut mah teh heula mah. Lain Cin meni lila teh nya teh si sadut di dieu na gawe naon ya? Tuh itu wi imah bibi si sadut mah teh nu deket tangga kalapa. Duh, Cin. Era mah urang ka dituna Cin ieu mah na. Ada kitu era kunaon sia teh? Era we atuh gitu. Nyamperkeun si sadut bisi keur barang gawe keur naon? Moal meureun da nyebut nama geus anggeus cenah. Pokoknya heula mau ngomong geus anggeus aya mah terakhir cenah. Ai geus anggeus mah tuang samper we urang sekalian nu ngajak balik Cin. Kan heueuh ngajak balik ka dieu teh mata ka dieu teh kunaon dari teh ek balik mah teh. Cin. Yang sadut aja dulu tuh tempat tuh. Oh, kenaon teh di dieu ya. Geron Cin. Iya orang mah di dia ya, orang aja nyampor maneh. Duh, jadi teh geuning juga barudak. Oi, ka dieu. Duh, bawa barudak rajak ngajakan balik kitu nya. Untung pagawean geus anggeus. Ek balik ge jauh-jauh lah ieu mah. Heulah ek balik ayeuna geus sono euy ka indung bebeja heula ka si Bibi. Dut. Naker naon mah di dieu Dut? Ya apa tuh orang kasaung gawe nama kewe balik mah.
ngariuk lagi saung tah. Sadut anu maneh kenaon di dieu? Tah tadi geus ngabayar ke nu bibi urang. Geus we atuh Dut ek ngocorkeun cai mah geus we di ditu teh di nu maneh lain ka dieu ka lembur. Oh, saya teh ngaboyor mah ka jauh-jauh ke dieu. Geus we di ditu di gunung. Kabeneran orang geus nyase tetep pagawean geus bareres jadi we ngaboyorkeun cai. Kumaha indung urang jeung si Neneng cager. Alhamdulillah Dut. Mantak maneh geura wayuh balik. Soalna indung maneh jeung si Neneng nanyakeun wae maneh. Oh, coba aya pegawean di nu Mang Ajo Dut euy. Asa tereh-tereh teuing euy. Aya pegawean naon di Mang Ajo kitu? Eta titah ngalahan kopi Mang Ajo teh nu di itu nu di luhur geuningan. Oh, heeh. Dut teh maneh rek balik ayeuna moal. Heeh atuh hayu urang sakalian ayeuna balik. Antara atuh bebeja ka bibi urang. Lah aing mah era ku bibi maneh jigeun maneh tuh urang nungguan di dia ya. Era kunaon atuh maneh? Di panai urang mah urang leuweung Dut. Ai bibi maneh pan orang dia mah orang lembur gede. Lah era-era teuing da sarua di dieu di lembur lain di kota. Nah, urang masuk sieun pajagan barang penta gitu hari ka dieu teh matak geus sejig maneh lah nu ka ditu na jig urang nungguan di dia. Heeh, urang era ka dieu teh mau nanaon Dut. Kayak balikna era suguhan segala. Teu ieu mah bisi maneh ek nadinum ek dalahar heula. Yeup di bibi urang da bager ieu bibi urang mah. Lah moal lah geus we atuh bisi era kita maneh mawa ka dieu dahareuna. Moal Dut urang mah geus dahar heula teh di masa can ka dieu oge. Nganek membawa weh nyawinya. Da mau burung di dahar ku urang nyawi. Piraku kehet saneuteun kudu dibawa ka dieu sia mah. Kan engke keur bekal di jalan sadut setiapan ka urang mah apal ieu ka gunung sakitu nanjakna. Heeh Dut babarihanaan ai lempang nanjak teh Dut. Aing kabayang balik teh euy leumpang paling gawe magrib nepi ka imah teh euy. Deukeun bae tuh Dut urang mah geus biasa ieu hirup di gunung tuh. Heeh sadut maka cai we atuh dina lodong mah jeung hakaneun Dut keur di jalan. Aya hakanan mah aya cin loba. Bibi urang pasti mahanan cin. Ya patek balik ayeuna mah. Ya atuh sadut aing geus rek nepi sia sok teu ngarasakeun. Jiga atuh maneh ka bibi maneh heula bisek bebeja bisek balik kitu jig. Urang ada gua di dieu bari reureuh heula di dieu ya. Heeh jig. Ameh tere maneh bebejalan ka bibi maneh. Oke lah ketang cicing heula di dieu kan aing sono kamarane atuh. Ada Dut eta jadi mah sora naon atuh nunggu guludugan Dut. Tata heleran kehet kitu-kitu wae kita apa. Sadut ai haleran teh pargi naon eta teh? Tah paranti ngaetakeun pare. Oh panutuan gitu. Heeh. Oh Aya mending ngaguruh kitu nya euy. Heuh atuh da mesin lain ditutuk kehet. lain pada we meni sora guludug pi hujanan ya wi. Heeh nih. Ngeburuh kitu. Buruh cin tuh. Atuh ayeuna mah maranet nungguan di ditu tuh. Urang ayeuna rek bebeja heula ka bibi urang rek balik. Ya patudut lah bisi burit teh bisi ka magriban di jalan gitu. Apal ieu sorangan meureun ka gunung mah jauh lempangna. Oh iya atuh hieup lah hieup. Ya di situ tuh di nu ieu nungguan ayo. Hieup.
Duh cin kabayang aing ngebalik ka lembur meureun datangna Isa ka imah teh. Urang mau begah teh ku nanjakna euy duh aing mah. Mana si saduta tuh cin itu lali lapisan. Dah si eta mah kana naon dengan para langke, buku bisi magribeun di jalan gitu tuh aing mah.